mriki telepon bojo atau pepotongan sokenya Den. Nyadi lajeng we Ka urang Pangalengan, sapangalengan ye. Oke ka urang Amerika ye. Ya ngaturing atuh jauh. ngadkeun ka Pak Haji Wisnu ya. Cocok. Lahirna rupa-rupa wujud manusia gereminuhan dunya dina sagala rupa carita kahormatan jeung kakayaan cimata rejeng cancaya ikeun hirup jeung uripna Sing alemut kana urang. napas urang bagja dina rupa neraka dunya bibirnu dipulas lipstik cinta ditukeran harta imut palsu pinuh nafsu pangharapan kosong poe isu kumabena naon artina kebebasan naon artina kemerdekaan mun hirup diancam cangcaya pikir sebab ieu panjara hirup peuting dihias ku bulan mabra daya aratina mun nyawa diwewejet lapar salekalah pinuh ku cimata panjara awor jeung ngabnabi Sarana deui Pak Haji. innalillahi asal ti anjeun mulang ka anjeun tamat hiji carita cucuk dunya isuk pageto lahir rupa wujud manusia ngan jadi cocokan nafsu birahi Eling mangka rumingkang Paji Darso di bumi alam Dharma bawa yangan baik ulangnya kasasar lampah kuningan Pak Haji kasasar lampah bila jengkeun Pak Haji lahirna rupa-rupa wujud manusia kerminuhan dunya dina sagala rupa carita kahormatan jeung kakayaan cimata rejeng cancaya pikeun
hirup jeung uripna napas nu urang bagja dina rupa neraka dunya bibir nu dipulas lipstik cinta ditukeran harta imut palsu penuh nafsu pangharapan kosong poe isu kumabena artina kebebasan naon artina kemerdekaan diancam jang caya pikir sabab ieu panjara penting dihias bulan mabra daya haratina mun nyawa diwewajet lapar salega langit pinuh cuci mata penjara awor jeung ngabnabiwi innalillahi asal ti anjeun mulang ka anjeun tamat hiji carita cucuk dunya isuk pageto lahir rupa wujud manusia ngan jadi cocokan nafsu birahi. Waktu kuring pamit sejak ninggalkeun manehna araya aya baraya rasa bet merojeng aduh kumaha Ngayakeun Pak Wisnu ya. waktu kuring indit sejak mulang di manehna bari hate murilit gening bet ngait Nyakeun Jang Wawan ieu kaparayu Jang Wawan. Soloyo melang hariwan sieun ka bandang nulian ganti asing pindahnya
horeng atra narembongan bikin janji saati nah Sor-sor kesana mangannya lagu dia. Tipeting terkena cicing tiba baru asinang teng resti hatemut kamantena bos tempe teh benar di papalir Coba nungguing urang manusia wirup dalam runya Kang Ayi Dodi kadailing kamantena Gusti langkung uning kalau bagus kurang teh di depan mah. waktu kuring pamit sejak ninggalkeun manehna rasa bet merojenja aduh kumaha Haji ada ya waktu kuring indi sejak mulang di manehna bari hate mudilit gening bet ngait Atuh ka juru rias tadi di pariwinya Mama Bobo sareng Kang Usep. melang hariwang